Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di materi bahasa Sunda kelas 8. Ayeuna urang ngawitan kana bab anu enggal saparantos urang ngalaksanakeun PTS kamari. Dina bab anu ayeuna urang ngabahas ngeunaan sisindiran. Nah, dina sisindiran cindakna heula aya 3 bagian. Nyaeta aya nu disebut paparikan, aya oge nu disebat rarakitan, terus nu katilu wawangsalan. Mangga urang simak video salajengna. Buah nangka, buah rambutan teu amis, teu nyangka dek jadi rebutan oe geulis. Bebek versi Najarami, aya mobil sedan di Nagalengan. Ulah sok ngaledek ka kami, bisi dipelet ke kabung bulengan. Ka Bandung kuring ka Bandung, suka jadi keur marema, kaduhung kuring kaduhung, teu jadi jeung manehna. Cimanggu, kalau William meuli bubur. Geus kolot mah tong balagu, sing inget kaliang kubur. Tong balagu aluk mah lobakeun istighfar. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Anu botak nyeri huntu, alun-alun aya nu nyabok. Semakin kejam, gelap.